Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun nareteji pasal wajuludul maitati jeung ari pirang-pirang kulit bangke tathuru atta bisa jadi suci. Itu jildul maitat dibagi ku disamak illa jildal kabi kajaba kulit anjing wal hinziri jeung bagong. Wama jeung perkara tawallada anu lahir minhuma tina itu kalbi wal hinziri au min ahadihima atawa tina salah sejena kalbun jeung hinzir. Al hayawanu ari hayawan alladzi eta anu yanjusu anu jadi najis itu hayawan bil mauti ku pedah maut ku sabab maut. Idza dubigo di mana-mana disamak naon jilduhu kulitna itu hayawan yathuru eta bisa jadi suci itu jildun bidi bagi ku disamak sawaun sarua bae bidzalika dina itu hayawan makulul lahmi anu bisa makulul lahmi anu sok didahar dagingna wa ghairuhu jeung lian ti makul wal aslu jeung ari asalna fidzalika dina itu julud hadisu Maimunata eta hadisna Maimunah radhiyallahu anha ti Maimunah haitsu qala sakira-kirana ngadawuh saha annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syatiha dina ambeuna itu Maimunah dina lain dina ambe atuh astagfirullah dina embena Maimunah. Lau akhadtum lamun nyokot aranjeun sadaya ihabaha kana kulitna faqalu maka nyarios sahabat innaha saestuna syad maitatun eta bangke faqala maka ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahiru ngabersihan hukana itu ihab saha naon alma'u cai wal qaradu jeung kekesedan. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis Abu Daud Imam Abu Daud wa Nasai jeung Imam Nasai wa isnaduhu jeung isnadna hadis hasanun eta anu alus. Wa Ibnu Abbas jeung katabi ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ti Ibnu jeung Abbas anna Rasulullah saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Rasul idza dubigo di mana-mana disamak naon al ihabu kulit faqad tahura maka nyata suci itu ihab. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis saha Muslimun Imam Muslim. Summa idza dubigo maka tuluy di mana-mana disamak naon al jildu kulit tahura maka suci naon zahirna itu jildun qat'an kalawan pasti wa kadza jeung eta nya kitu deui cara zahirna batinuhu ari jerona itu jildun alal masyhuri netepan kaul anu leuwih masyhur al jadidi anu jadid payusalla maka meunang dipake salat naon alaihi luarna itu jildun wapihi jeung jerona itu jildun wa yustamalu jeung meunang dipake itu jildun fil asya'i dina pirang-pirang perkara alia bisati anu garing warrotobati jeung perkara anu baseuh wa yajuju jeung meunang naon bay'uhu ngajualna itu jildun wahiyatuhu jeung ngahibatkeun itu jildun wal wasiyatu jeung ngawasiatkeunana bihi kana itu jildun wa hal yajuju
jeung naha meunang atawa na halal naon akluhu ngadaharna jildun min makulil lahmi tina hayawan anu sok didahar dagingna. Rojaha parantos narejehkeun saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i al-jawaja kana meunangna. Warojaha jeung ngarojehkeun saha Nawawi Imam Nawawi at-tahrima Allahu akbar at-tahrima kana haramna. Wa yakunu jeung bukti naon adibagu nyamakna bil asya'i eta ku pirang-pirang perkara al-hirrifati anu kesed kasyibi saperti batu tawas wasyisi jeung ku jukut wal quruzi jeung ku kekesedan anu kesed wa kusyurir rumani jeung ku pirang-pirang cangkang delima wal afsi jeung kayu apas. Wa yasulu jeung hasil naon adibagu nyamakna bil asya'i ku pirang-pirang perkara al-mutanajjisati anu mutanajis wan najisati jeung ku perkara anu najis. Kadarakil hamami seperti tai japati alal asohi ceuk kaol anu soheh. Wala yakfi jeung teu cukup naon at-tajmidu ngagaringkeunana itu kulit biturabi ku taneuh wasyamsi jeung ku panon poe ala sohihi netepan kaol anu leuwih soheh. Wa yajibu sareng wajib naon ghusluhu ngumbahna itu kulit ba'da dibagi dina sabada disamak indubigo lamun disamak binajasin indubigo lamun disamak itu kulit binajasin ku barang najis qot'an kalawan pasti wa kadza jeung nya kitu deui indubigo lamun disamak itu jildun Allahu akbar bitohirin ku barang nu suci al asohi ceuk kaol anu soheh. Qala parantos ngadawuh saha al ashabna Imam Syafi'i wa yu'tabaru jeung dibahasakeun fi kaunihi dina buktina itu jildun soro eta jadi itu jildun madbugon eta disamak naon salah satu umurin kutilu pirang-pirang perkara ahaduha ari salah sahijina tina itu salasah pudolatihi eta miceunan leuwihna jildun asani ari anu kaduana yutoyaba eta yen dialuskeun naon nafsul jildi zatna tina kulit. Asalisu ari anu katiluna tina itu nu tilu ayyan tahiyya eta yen mereskeun jalma piddabeghi dina nyamakna kulit ila halatin nepi ka hiji tingkah bihaisu kalawan sakira-kirana lao naon teh bihaisu launukia sakira-kira lamun dikeueum itu jildun fil ma'i dina cai lam yu'adda maka moal dibilang-bilang naon al-fasadu ruksakna wan nitnu jeung bauna. Wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Wa amal jildul kalbi jeung anapon kulit anjing wal hinziri jeung kulit bagong wa par'i jeung anak-anakna wa par'i ahadihima jeung anak-anakna tina anjing jeung bagong palayat huru maka henteu suci
maka henteu suci bid dibagi maka henteu suci itu hiji-hijianana anu tilu teh kalbi hindir wa par'i ahadihima bid dibagi kalawan ku disamak ingdana munggu urang sadayana bila hilapin kalawan tanpa parabutan tanpa ihtilaf li annahuma lantaran saestuna itu duanana teh najisani eta najis duanana fi halil hayati dina tingkah keur hirupna wadi bagu jeung ari nyamakna innama yaturu eta pastina nyucikeun tu dibag jildan kana kulit najisa anu najis itu jildun bil mautiku sabab paeh li anna goyata dibagi lantaran saestuna panutupna nyamak nazul pudolati eta miceunnan kana pirang-pirang leuwih daging wadabul istihalati jeung hiji wadabul istihalati istihalati jeung nolakna ruksak wa malumun jeung kanyahoan annal hayata saestuna hirup ablagu eta leuwih banget pidzalika dina najisna mina dibagi ketimbang nyamak fa idza lam tupid maka di mana-mana henteu maedahkeun naon al hayatu hirupna atau harota kana suci fa aula maka ari nu leuwih utama alla yubida eta yen teu maedahkeun naon adibagu nyamak wallahu jeung ari Allah alamu eta langkung nguninga wa azmul maitati jeung ari tulang bangke wa sya'ruha jeung bulu bangke najisun eta najis ilal adamiyah kecuali bangsa Adam al aslu ari anu jadi asalna pidzalika dina itu azmul maitah qauluhu eta dauhan Allah ta'ala hurrimat diharamkeun alaikum ka aranjeun sadayana al naon al maitatu bangke wa tahrimu jeung ari ngaharamkeunana perkara wa tahrimu ma jeung ari ngaharamkeun perkara laisa anu henteu aya itu emma biharumin eta haram wala dororin jeung henteu madarat fi aklihi dina ngadaharna itu emma ya dulu maka nuduhkeun itu emma ala najasatihi kana najisna itu emma wala syakka jeung teu aya mangmang deui naon annal azma saestuna tulang wasya'ra jeung rambut min ajza'il hayawani eta tina sawarehna tina pirang-pirang juj hayawan naam sumuhun bisya'ri dina rambut hilapun ari parabutan ari ihtilaf bi annahu dina saestuna itu sya'ru yunajisu eta najis itu sya'ru bil mauti ku sabab maut paeh amla atawa henteu wa huwa jeung ari itu khilaf qaulani eta dua kaul ahaduhuma ari salah sahijina itu qaulani la yunajisu eta henteu mutanajis itu sya'ru li annahu lantaran saestuna sya'ru la tahulluhu eta henteu asup hukana itu sya'ru naon al hayatu hirup pala ruha maka henteu aya ruh fihi dina sya'ru pala yunajisu maka henteu najis itu sya'ru bil mauti ku paehna bidalili kalawan dalil annahu saestuna sya'ru idza quti'an eta di mana-mana di tek itu sya'ru la yahussu eta henteu ngarasa itu sya'ru wala ya'lamu jeung henteu nyeri itu sya'ru wadharu jeung ari pangdhahireunna huma tina qaulani annahu eta saestuna sya'ru
yunajisu eta mutanajis itu sya'ru wa huwa jeung ari itu adharu huma alladzi eta anu jajama anu parantos mastikeun bihi kana itu alladzi saha asyaihu syekh guru urang sadayana li'annahu lantaran saestuna kalakuan in halat lamun manjing hu kana itu sya'ru non al hayatu hirupna payunajisu maka mutanajis itu sya'ru illa payunajisu kajaba lamun teu halat hu maka mutanajis itu sya'ru tabaan karena nurut lil jumlati kana jumlah li annahu lantaran saestuna sya'ru min jumlatiha eta tina jumlah badanna kama yajibu seperti yen wajib naon gusluhu ngadusanana itu sya'ru bitoharoti dina susuci wal jinabati jeung dina junub wa amal azmu jeung anapun ari tulang papihi maka eta tetep dina azmu hilapun ari ihtilaf perbedaan prabut qol kila dicaritakeun annahu saestuna azmu kasya'ri eta saperti rambut wal madhabu jeung ari madhab al qat'u eta mastikeun Falayan jusu maka henteu mutanajis itu ma'ul kasir anahu lantaran saestuna azmun yahusu eta ngarasa wa ya'lamu jeung nyeri itu azmu bil qat'i kalawan ditek-tek wasupu jeung ari bulu wal wabaru jeung lemesna hayawan wasupu jeung ari bulu lemesna hayawan wal wabaru jeung bulu non badagna waraisu jeung bulu luarna kasya'ri eta saperti bulu biasana Faida qulna maka di mana-mana nyarita urang sadayana bin najasati syari kalawan najisna tina itu bulu papi syaril adamiyyi maka eta tetep dina rambutna bangsa Adam kaulani ari dua kaul binain karena didagokeun ala najasatihi kana najisna adami bil mauti ku sabab mautna in kulna lamun nyarita urang sadayana yan jusu najis itu adami bil mauti ku sabab maut pakadza makanya kitu deui yan jusu najis naon sya'ruhu rambutna adami wa in kulna jeung lamun nyarita urang sadayana layan jusu eta henteu najis itu adami wa huwa jeung ari ar-rajihu wa huwa jeung ari kaul ar-rajihu eta anu unggul palayan jusu maka henteu najis naon sya'ruhu rambutna itu adami bil mauti ku sabab maut alal asohi netepan kaul anu leuwih sahih qala wala yajuju al istimalu wallahu a'lam. Cukup dugi ka dieu heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.